Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin wa qudwatan lil muttaqin wa imaman lis salihin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin imamil mujahidin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al mujahidin at-tahirin amma ba'du. Kayak punten ya rasakan ngagendrung bayinya rada di alitan naonan tribalna atau naon aja tes lau masih kena testing dites langsung budi testing dengan jajah ngerti. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rek moto kelatu naon disuruh ngomong monyong gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa fi qira'atin min anfasikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala nabiyyuhu wa rasuluhul karim innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq au kama qala Rasulullah Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fattah ya alim allimna ma jahilna min hikmatika waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika al-muttaqin waj'alna min ibadika al-mutawadhi'in al-mukhlisin walhamdulillahi rabbil hadratul kiram wal muhtarramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ajengan global batin caina mohon kak sana jadi boteng ini wabil khusus Al-Habib As-Sayyid Abdurrahman Al-Idrus. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, semakin barokah ilmunya. Wabil khusus sahibul wilayah anu ngagegeh di negara pangaresa Bapak Kepala Desa naon ya? Mekar Buana. Ya, kampung naon? Kampung Cilalai, Desa Cikalong. Panalai mah kalong leuh. Kampung Cilalai, Desa Mekar Buana. Mudah-mudahan Pak Lurah panjang umur, sehat walafiat, bisa menjalankan amanah. Wabil khusus tokoh masyarakat, pengusaha muda di gunung nyaeta Bapak Haji Zainal Arifin
Kalian kudu make ain ya. Zainal Arifin calon ketua PCNU masa depan, calon Bupati Karawang masa depan. Beresnya orang loji buka bupati, iya, Haji Jenal dilawan. Dak awalnya mah para sana meren tadi kiainya Haji Jenal meren. Tadi kita nganilai sana seneng mana numpang kasetna Haji Jenal jeung Kang Uyan. Nah, jawab anu kaset mah Kang Uyan. Nah, tong Haji Jenal karya lamun awasnya. Tiruan ya Islam tuh yang garing kamu ya. Wabil khusus akhinal kiram, Ustadz yang penuh cahaya, Ustadz yang memberikan cahaya penerang bagi masyarakat Loji dan sekitarnya. Ustadz muda kita, pimpinan pondok pesantren naon teh Hidayatul Qurra, Al Ustadz Cahya Wiguna ya. Cahya Hidayat, Cahya sote beda anjina urang Karawang, lamun urang Solo mah Cahyo. Depan bedana gitu, Sunda jeung Jawa mah tudungan doang lain. Lamun di Sunda Cahya, di Jawa naon? Cahyo. Di Sunda mangga, di Jawa. Di Sunda mangga carik, di Jawa monggo. Sia leutik-leutik ah. Colok-colok. Eta teh model presiden urang ge peda we urang Solo, Joko Widodo sote lamun urang Karawang mah Jaka Widada. Urang doakeun Ustadz Cahya panjang umur, sehat walafiat, semakin barokah ilmuna, manfaat dunia akhirat. Oke, para ustadz anu sanesna anu hapunten teu tiasa disipatan hiji-hiji. Wabil khusus ketua MWCNU Kecamatan Tegalwaru Kiai Haji Muqtadir. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para santriawan santriawati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta untayan syukur kehadirat Allah kita yang maha ampun, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat mencicipi manisnya iman, merasakan madunya Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam kita dapat terus kita jaga, iman dan Islam kita dapat terus kita pelihara sampai akhir nafas yang penghabisan, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sing kenceng amin amin. Ya Allah ya Rabbal. Busetnya rabin takwa. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kehibaan junjunan mustikaning alam, junjunan ati pujaning manah urang sadaya, kamu manah urang siang sareng wengi, jalmi anu lisana paling fasihat, wajahna paling sumringan, rupina pang kaset-kasetna. Lamun cek ibu-ibu numpang kasetna teh Aldebaran nanaonan dibanding jeung Kangjeng Nabi mah Aldebaran cetek atuh Aldebaran mah jauh jeung Kang Uyan oge. Nya Aldebaran di Jakarta urang di dieu. Nah, teu aya nanaonan. Tapi numpang kaset-kasetna Kangjeng Nabi malah dina hiji qiraat aya nu maca para ulama qari laqad ja'akum rasulun min anfasikum sanes min anfusikum ay min ajmalikum pang kaset-kasetna di antara araranjeun. Syekh Al-Barzanji anjeunna ngadawuh wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Jadi pang kaset-kasetna makhluk Allah teh Kangjeng Nabi, sanes Kangjeng Nabi Yusuf, sanes Kangjeng Nabi Nusanesna, tapi yang paling ganteng Kangjeng Nabi urang. Alhamdulillah.
gawe orang tiasa neuteut pamenteuna Kangjeng Nabi ke yaumil qiyamah. Urang kenceng amin amin. Ya Allah ya Rabbal, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, pemimpin besar revolusi iman, panglima agung reformasi insan, the great person in the world, the best idol for everybody. Ya maksudnya keprok ngerti itu. Sarua geuningan. Kuring oge bahasa Inggris neng ya akan oge. Nu bisa teh ngan hiji ti baheula I love you doang. I love you, you love me. You and I palak-palak. Ya iman nabi nangis termuji Kangjeng Nabi ngan kada make bahasa Inggris. Sanaos teu ngarti insyaallah dapat pahala. Gal urang pan ibu-ibunya puji Kangjeng Nabi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Ibu-ibu ngerti itu sanajan teu ngarti menang ganjaran. Amin. Bedana peda ieu mah bahasa Inggris ngan ari ngomong bahasa Inggris jang kudu rada lege. Nya ngomong bahasa Inggris the great person in the world the best kurang lege. Jadi kudu rada ngejebet the great person in the world. The best idol for everybody. King of langit and ras wa habibana wa nabiyana Muhammad. Satu-satunya hamba Allah yang namanya tertulis megah di atas arasnya Allah. Satu-satunya hamba Allah yang namanya tertulis indah di pintu-pintu surganya Allah hanyalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makanya kita patut berbangga jadi umatnya Nabi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksiru wa ghami anta misbahus. Lebih keras lagi suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sallu teh fiil amah. Santri pasti hafal. Leres dah. Aya fiil madi, aya fiil mudore, aya fiil nasara, fiil yang suruh nasron, masdar taukid, fahuwa nasirun wazaka mansurun maf'ul unsur fi'il la tansur mansurun zaman mansurun isim minsurun isim alat jang beda mansurun isim makan minsurun isim daang siapa. Jadi santri mah kudu tiasa nasri. Saya percaya orang loji kebanyakan kaum santri. Alhamdulillah. Hari sante matahari, hari tri teh teri
Ari tiga. Jadi santri harus bisa menjadi 3 matahari. Betul? Matahari yang bisa menerangi dirinya sendiri, matahari yang bisa menerangi lingkungan di sekitarnya, matahari yang bisa menerangi nusa, bangsa dan agamanya. Sanggup? Insya Allah. Orang jadi santri mah kudu prihatin, sama buduk sautik terus koream cicing di pasantren teh eta mah syarat dari santri. Da baheula oge Ustaz Cahya, Ustaz Mukadim, kabeh oge kiai ulang, kiai Kakang Pijai, baheula teh pernah budug heula. Da eta mah geus aya kaidahna wa syartul santri ayyakuna budugan. Ya. Nah, jadi ulah ogoan dari santri mah kudu prihatin. Insya alhamdulillah ditinggali teh bener cek batur geuning urang loji mah teh nya gareuli sesingali jang nu geulis mah yang udah koknya aya jeblehnya loba. Yang penting inner beauty, kecantikan dari dalam. Betul? Naon goreng ogari akhlakna butut temen kena nu geulis bari bagus. Ya, santri ke upami milarian jodoh ulah milarian sanes. Ieu we geus. Ya. Nah, tong milarian sanes ieu we. Islam da tu diam garinggam bongkem saitem do. Ya. Ente Jusmin. Nah. Santri bisa jadi apa saja. Betul? Jangan dikira santri hanya bisa tahlil doang, cek saha gegabah ting. Santri bisa jadi pengusaha. Betul? Santri bisa jadi pedagang. Betul? Santri bisa jadi pejabat. Betul? Santri bisa jadi jenderal. Betul? Loba santri. Dulu ada santri bernama Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tampil sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Gus Dur adalah cucu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul. Mbah Hasyim teh gelar Hadratus Syekh teh bukan didapatkan dari universitas, bukan didapatkan dari perguruan tinggi, tapi Hadratus Syekh diberikan gelar oleh gurunya, yaitu Syekh Al-Minangkabau, Syekh Khatib Al-Minangkabau, seorang ahli hadis dari Indonesia, dari Minangkabau yang bermukim di Mekah. Kepada gelar itu diberikan kepada muridnya yang hafal 6 kitab hadis di luar kepala. Berikut sanad-sanadnya: Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai. Maka Mbah Hasyim bergelar Hadratus Syekh, diberikan oleh gurunya sendiri. Alhamdulillah. Nah, jadi baheula mah keur Gus Dur terjadi presiden ku urang loji sok dipoyokan wae. Eta jelema buta-buta sampai jadi presiden. Ari siang beuntak jadi RT aja. Saya kaget sekali tadi Polri ternyata Masya Allah tunaneta. Teningali jang. Urang kan bunta. Soranya sahabat yang nampe karena teh kayak mereka apa mau Insya Allah eta Polri Ustaz Abdul Somad namanya. Abdul Somad di Jakarta mah tukang daing uas di dia mah Polri ya. Insya Allah. Jadi ada orang yang memang tidak melihat mata lahirnya, tetapi mata batinnya oleh Allah diberikan ainul basirah, melihat. Gus Dur dulu memang mata lahirnya tidak melihat, tapi mata batinnya melihat dengan jelas. Indonesia waktu itu berada pada disintegrasi bangsa, perpecahan antara kubu Megawati dengan kubu Pak Habibie. Maka tampillah Gus Dur sebagai penengah. Alhamdulillah Indonesia sampai sekarang tetap utuh, negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah jasa besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Allahu yaghfir wa yarham. Amin, amin, amin. Saya datang
Gus Dur teh santri bisa jadi presiden. Ayeuna Kiai Haji Ma'ruf Amin bisa jadi wakil presiden. Ibu Khofifah Indar Parawansa bisa jadi gubernur. Kang bisa jadi wakil gubernur. Paneta Kang Uu teh incuna almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Khair Afandi, pimpinan pendiri pondok pesantren Miftahul Huda Manunjaya. Jadi bisa santri dan bisa apa saja. Mudah-mudahan mantap Kang Uyang didoakan santri-santri urang loji kapayuna, mudah-mudahan aya nu jadi pamimpin bangsa ieu. Amin. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemimpin pemuda di masa sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Anda sekarang pelajar, Anda sekarang santri, tapi 20-30 tahun yang akan datang Anda adalah pemimpin bangsa ini. Setuju? Setuju? Kita doakan ku akang, mudah-mudahan di antara hidup ini aya nu jadi presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, bisa tiba ya, lurah, RW, RT, aing teh amin pung bapak aing RT. Jadi apa saja santri harus siap, betul? Ya kau mah mimpin tahlil mah, udah dia mah santri senang mimpin tahlil senang imaman. Aku jadi waos, ulah itu jangan timbang jadi imam tahlil gampang atuh. Nggak ngobrol Fatihah. Bisa berenyam weh, yang ngadoa gitu. Kan lamun mimpin tahlil, ya ustad ya terutama kayak pan ujian dari ustad, pemandangan tahlil make sarung kade bebeujeuh, ulah poho kudu make celana jero, kudu make kolor. Sok aya bejana baheula ustad mimpin tahlil di hiji imah panggung, make sarung poho teu make celana jero. Ya keur mimiti mah ilah hadratin Nabi Al-Fatihah teh naon begitu la ilaha illallah tahlilna pan bari goyang la ilaha illallah la ilaha illallah menang tilu kali kan gencet kan illallah jadi du ilaha illallah dibawa ka kencak kana bibi bagus dibawa ka katung panas merasa recet cenah ieu ya bentar kudu make kolor biasana 120 la ilaha illallah geus beres ngadoa bari nahan kan nyeri sehingga rembay cai panon jemaah tahlil kabeh dulu ceuri aya imamna ceuri kabeh ceuri cager-cager Al-Fatihah dari dicabut Al-Fatihah ya geus beres tahlil teh eta anak nu maot nyamperkeun ka ustad nuhun Pak Ustad meni khusyuk maca tahlil teh abdi jadi emut ka almarhum nuhun Ustad cek jero pikir Ustad boro-boro khusyuk kaos lampu aing lecet. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi muludan mah kieu ja kudu bergembira, betul-betul karena kita menyambut kelahiran sang paduka alam yang menjadi penyebab diciptakannya alam semesta ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di Indonesia banyak aya muludan, aya rajaban, aya halal bihalal, aya muharraman. Alhamdulillah kita ciri khas NU itu teh mentak lamun aya nu ngomong batur muludan bid'ah, rajaban bid'ah, tahlilan bid'ah, hiji jawabanna tong enge. Naon cenah? Tong didengeng geus. Eta kade anu di sisi kade nundutan usah ya. Ya kadenya. Pada palidian aduh palaur. Tong enge muludan bid'ah, rajaban bid'ah. Ceuk sahanya sudah teh bisa dalilna dengan dua hadisna oge kullu bid'atin dolalatun jeung innamal a'malu binniyat nya saking dituna bahasa Arab bisa genep anak ente abi ikhwan akhwat nya saking dituna ye Kang Uyan
ke Arab, ke Mekah 3 kali, alhamdulillah hajian 2 kali, umroh sekali. Dari Arab gitu ngobrol uplak jeung urang Arab sajam. Manehna seurik milu seurik. Manehna ceurik milu ceurik. Ya aku mah uplak ka manehna Arab urang Sunda. Ya gampang ngobrol jeung urang Arab mah. Lamun hayang minum tinggal nyapa we. Beuheung bari ngomong ana halabhab berarti. Namun laparnya tinggal nyapa betul ana uhibbu supermi, oh berarti lapar. Jadi gampang ya, entong kabawa ku sakaba-kaba muludan bid'ah rajaban bid'ah ngeunah wae ribu atuh muludan rajaban ge kamari keur PPKM ge ribu ye blangsa muludan eueuh teu meunang rajaban eueuh PPKM kok pendapatan para kiai menurun. Nah, ayeuna mah alhamdulillah coronana mudah-mudahan geus selalu ngitar dari itu tah. Amin amin amin. Nah, kan tetep urang kudu nyareat, kudu divaksin insyaallah. Muka acan divaksin wayahna gitu. Ayeuna mah geus mulai PPKML, pendapatan para kiai menaik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, insyaallah. Jadi orang kudu berbahagia menyambut datangnya Kangjeng Nabi. Karena ini adalah salah satu bukti cinta kepada beliau. Betul apa betul? Apa itu cinta? Orang barat bilang love make the weak man become strong. Woi, gaya cenah Kang Uyan bahasa Inggris aing menang ngapalkeun. Love make the weak man become strong and love make the strong man become weak. Apa itu artinya? Jangan itu kamu surah. Cinta bisa membuat orang yang lemah menjadi kuat. Apabila cinta sudah berbicara, yang jauh akan terasa dekat, yang berat akan terasa ringan. Apabila cinta sudah melekat, tai kotok asa tos ngasaan jangan. Di mana-mana kejang tai kotok masa tai hayam. Ya Allah, luar biasa. Contoh, ada 2 pasang remaja yang sedang dimabuk cinta. Ya supaya ngerti ya, dicontohan. Ini bahasanya gado-gado ya, sih ya, campur aduk ya. Ada yang mah kurusumilnya. Tetangga kuning timbang pasukan RCTI, rombongan cabut dan tandur Indonesia. Ngomongna legek ka incuna ge mung bahasa Sunda teh RI wae eta sih nempoe ikatan cinta. Aduh neng kenapa itu tangan kamu buncunur? Dijawab incuna teh sarwana ya tadi mah neng tengah neng dikulitik. Akhirnya neng dijeduk wah. Aduh ya Allah biasa kadang-kadang ya biasa. Contoh, ada 2 pasang remaja yang sedang dimabuk cinta. Sebut saja, yang cowok namanya Cusmin, yang cewek Mislem, nya amis, nya pelem. Cusmin begitu cinta kepada Mislem, begitu juga Mislem cinta mati sama Cusmin. Mislem anak orang kaya, saking kaya nah, saking beungharna sawah naoge geus lain hektaran deui, tingkatan. Wah, tingkatan. Mobilna balatak di mana-mana, mobil bapakna. Bila ngajedik di mana-mana. Wah, buka kolam renang naoge di jenang kolam renangna leutik. Ieu mah kolam renangna geus sagede lapangan bola. Beunghar pisan sementara Cusmin jelema blangsa. Imahna sisilagasi geus doyong saban hujan bocor lamun mukakeun sasada mukakeun pantog mararang lamun nutupkeun ribu oh lamun disakalikeun gablek locok jeung genteng-genteng. Tapi sanajan blangsa Cusmin ganteng pokoknya nama Aldebaran melewat. Jadi Mislem tidak bisa pindah lain hati, tetap mau sama Cusmin sanajan Cusmin blangsa. Tentu
si Cusmin terdiri doan ku bapakna si Misrem di mana-mana ge baja menang baja betul anu beunghar jeung beunghar deui wayahna ujangnya ieu nu baralangsat ya ulah hayang ngarepkeun dipulung minantu ku Haji Jenal Haji Jenal moal sudieun boga minantu langsung biasa ieu mah di ditu di hilir mah nu beunghar jeung nu beunghar deui duka di dieu sok kitu tara sami teu aya nanya anu blangsah nya bapana si Muslim akhirna ngajerokeun si Muslim anu beunghar deui nu beunghar deui ngasarain rada kolot oge daek teu daek kudu paksa we Muslim sudah jatuh cinta sama Cusmin. Dia tidak mau dijodohkan oleh bapaknya, akhirnya dia ngajak kawin lari sama si Cusmin. Teu kawin nyaeun ka Amil kawin dari lumpat mending mun amil nang ora keneh coba mun amil nang geus kolot bengek hirup deui kan karunya ngaWA eta si Muslim ngajapri ka Cusmin ancus depan Cusmin oh berencus ancus minggu depan aku mau dijodohkan sama orang tuaku aku tidak sudi abrik-abrikan oleh karena itu kalau engkau benar-benar cinta kepadaku benar-benar sayang kepadaku tolong jemput aku malam Jumat Kliwon jam 2 putih di Astana malam Jumat Kliwon jam 2 putih di Astana. Saya tanya kalau Cusmin benar-benar cinta kepada Muslim kira-kira datang nggak ke Astana? Pasti datang. Ini namanya the spirit of love, dorongan cinta. Si Cusmin berangan boro-boro datang ke Astana jam 2 peuting di imahna ge sare ngadenge sora beureut ngaretek aya kursi Allahumma si Cusmin berangan lamun berangan Cusmin mawa hansip anteur atuh uing ka Astana ieu rek naon nya ora anteur we tenang keur wudhu mah jinggo ayekeun hansip hujan make payung poe bawa senter baterai belum sepatu bot yang penting dia bisa menemui kekasihnya si Muslim di Astana betul. Demikian juga kalau kita cinta kepada Allah cinta kepada Rasulnya maka apapun yang difirmankan Allah disabdakan Rasul walaupun pahit harus terasa manis walaupun berat harus terasa ringan betul. Punten ari hudang subuh sholat berjamaah ke masjid punten jawab jujur hoream teu halus tah lamun aya nyebut henteu tak kurang normal nya da kiai na horeameun pan urang mengadoana ke ngan hijinya Allahumma faksakeun jam 4 leuwih 6 menit untuk salat adzan subuh nya ada sejangnya geus ada as-salatu khairum minan naum wayahna sanajan urang usum hujan kieu tiri selimut kita singkirkan dulu bantal-bantal kumal yang penuh dengan gambar Pulau Seribu dah daro yudah dero pahuwa mudah wazaka mudah ayo pilamarna dah der mudah darun pinuh kudah di wayahna eta bantal kurang tinggalkeun ngomong ka bantal is no other way than to say goodbye tinggalkan dulu kita berangkat ke masjid sholat subuh dulu insya berat memang perintah Allah itu ibu-ibu lamun piknik punten ibu piknik osok piknik tara ibu ye osok tara pantesan atuh kurang piknik begitu deh ya lamun kamana-mana liliaran kade dina tas nya punten dina tas urang ya
bedak dicandak ke bawa, cermin dibawa, HP dibawa, mukena dibawa tuh dibawa ya. Ulah kirang kayak gitu ya di musola mukena mah ulah itu candak mukena. Komo anu gaduh mobil mahnya mukena bawa, mukena kek mukada bawa. Tanda sanajan keur piknik, sanajan keur pariwisata, sanajan keur aya jalan lantaran ieu panggilan Allah wayahna piknikna eureunna heula urang salat. Aya nini tetangga kuring Ustaz cenah doakeun ya cenah mayeuh arek piknik ka mana mak arek lalajo masjid. Oh masjid di lalajoanan panitia loba mak ye imam masjidna teh kubahna emas. Oh Pak Depok masjid naon teh ya kubah emas. Syukur atuh nih ayo mangga sing salamet teh nya cenah Ustaz nuhun balik bisutanna tanya ke kuring kumaha mak masjid kubah emas teh kubahna bener mas. Kata mas bener masjid teh gede bersih indah kubahna bener mas. Aduh eta mah ngadonaon we gitu nya lelumpangan mah uring ngan masjid. Terus geus kitu nya dipotok ku uncuk mah emas salat teh nya eta henteu kan goblok. Nah zakat berat memang. Jadi jenal duit aing cek haji jenal cek nafsuna ya duit aing dipakai usaha ku aing dipakai usaha nyen kolam renang ya terus dipakai usaha jadi pemborong dipakai usaha jadi enon nyen pom bensin. Nah itu berat teh tuh aja geus jadi duit kudu dibere-berekeun ka batur cek nafsu berat henteu namun anu petani teh mah nyawa sawah aing di traktor ku aing di modalan ku aing geus hasil pare dijual geus jadi duit kudu diberekeun ka fakir miskin cek nafsu berat henteu. Tapi ini perintah Allah walaupun berat keluarkan. Mun haji jenal pengusaha minimal 2,5%. Lamun untungna 100 juta ngan 2,5 juta ji. Lamun untungna 1 miliar ngan 25 juta. Itu lamun untungna 10 miliar ngan 250 juta. Anu sesana halalan thayyiban mubarakan. Nya halal terus nya barokah. Amin. Dipakai meri mobilna berkah, dipakai nyen imahna berkah, dipakai kawin deui pamajikanana nah haji jenal aya tenang sih mau dibedakeun ieu berkah dipakai masantrenkeun budak nyakolakeun budak anakna oge berkah hartana geus di Jakarta eta teh harta teh punten ieu sanes jorok taina harta urang taina harta urang zakat teh Muslim dengekeun sia ngobrol wae tong denge nya kujem jeung tong denge ngajakan ngobrol wae ya ieu harewosan ieu cenah Kang Wian bener nya di kalebaran sia kucing tong ngomong wae barokah insyaallah eta zakat teh taina harta urang cik punten Bu hari ibu ngadahar lauk gurame jeung taina teh teh taina mah dipijeun sugan gimana gurame mahal pais we jeung taina kira-kira geuna moal pahit leres teh sarua harta oge lamun didahar kabeh para jakatan pahit karena kahirupan urang karena awak urang jadi penyakitan mangani penyakit zaman ayeuna mah rupa-rupa diabetes jantung hepatitis kata mimiti A nepi ka Z alaraya hepatitis A hepatitis B hepatitis C terus ya Allah kolot baheula mah urang jangil aki urang ini urang penyakit teh koreng bisul esot budu naon deui hah rombeun paling banter nyeri huntu ya bener kan ngan memang aya dua penyakit anu tah dilongok kanji kamari corona tanya da bisi tepa nu kadua nyeri huntu aya teh urang dieu
ngabring make mobil Dora mereka mana cek rombongan rek ngalongok sa palulah oh kunaon palulah nyeri huntu anu nyeri huntu sok dilongok tara padahal eta nyeri huntu banyak itu pang nyeri-nyerinya laras udah nyeri huntu kebeneran aya tukang kaos ngider deh kararaos ieu kararaos buset kae geus mah aya tika tukang kaos mangkat ganti tukang waluh buat asa disindiran ayo nyeri huntu luar biasa nyeri pisan tapi teu meunang dilongok sing kuring mendakan hadis dina tafsir Ibnu Katsir aya hadis menyebutkan Kanjeng Nabi nyarios ieu pang nikmat-nikmatna di alam dunya nikmat papanganten malam pertama nah ngabayangkeun wae cicing langsung ngulang lagi lho batur mah jalal waton ka dieu bener ka dieu jalal waton aduh parah paingan ka dieu teh kumpul waton aduh sallu ala nabi Muhammad jalal waton pengalaman sih belengong ya Allah ya jadi tadi teh keur nyaritakeun naon apa deui sih gara-gara lawaton sih hah panganten pangeunah-ngeunahna papanganten pangeunah-ngeunahna nikmat papanganten panyeri-nyerina panyakit nyeri huntu tak kuring ningali hadis eta bisi terpercaya mah tingali we tafsir Ibnu Katsir dina palebah surat Al-Baqarah awal-awal surat Al-Baqarah lah kuring di pikiran naon sababna Kanjeng Nabi ngarendengkeun nikmatna papanganten jeung nyeri huntu ini naon sababna ye oh si goreng aya sarwana jang sarwa marurungna dia udah rada loading nyeri huntu sok marurung tara ada pangantenan gitu kan nah nu hiji bakat ku nyeri nu hiji bakat ku naon boro-boro panganten sih yang waton sallu ala nabi Muhammad ya salawatan liahnya sallallahu ala Muhammad tisu ya habibi ya arusal khafiqain ya muayyad ya imam al-qiblatain suaranya sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam eta teh namina shalawat Jibril us kuring diijazahkeun ye nya kasadayana lamun teu kuring ajaztukum nah ibu-ibu bapak-bapak ujang santri nyebatkeun qabil tu nya saha wae jalmi anu maca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
saparantos sholat subuh 128 kali bakal dipasihan rizki seueur ku Allah. Ajaztukum siapa kalah cecengiran gini ya betul sunnah ijazah. Ajaztukum makanya pek amal kenyabnya insyaallah ibu rezekina lancar ujang oke jadi jalmi anu seueur rizki ya Allah ya Rabbal penting kena loba rezeki penting bisa mual bisa orang berbagi kasasama mual bisa orang bisa jarak ka tanah suci lamun teu boga duit laras gitu didoakeun ku akang mudah-mudahan hidup sarena santri sing baleunghar sarena ya Allah ya Rabbal bisa jarak ka tanah suci amin bisa berbagi dengan sesama amin bisa ngabangun pesantren, ngabangun majelis taklim, ngabangun masjid, ngabangun musola, bisa nyen imam gede, bisa kawin, ya, kumpul aja ya, namun alus nama, kok embung sih ya, kajen ada embung kawin mah, kayak nu nembalan itu kan embung, jangan kajen, didoakan ngukurin sing jomblo seumur umur, udah nyebut embung, amin. Ya, benten jang, ujang can nikah, sholat, jeung akang tos kawin beda. Sholat mah oge, nu tos nikah mah langkung sae 60 rakaat. Sarakaatna tibatan anu teu acan nikah. Gitu nya. Jadi mantap kawin ya. Hidup kawin. Sok semua. Nyangke lamun tos beres masantren insya dan alus nama ya punten ieu mah punten ka sanes teh tujuan ka Ustaz Cahya teh aya sae nama memeh kawin nya boga imah heula ngaranna ge imah ngaranna naon imah ulah lihat teh cicing di mitoha teu karasa ku akang baheula cicing di mitoha sabulan di Sukabumi asal isuk-isuk teh nyeri hate teh mitoha maraban hayang siap di paraban wae ku aing atuh neangan parab sorangan buset ka aing ya mitoha mitoha teh ngora keneh isuk-isuk jangan balap adus jeung mitoha aduh didoakeun ku akang ujak kawin sing baroga imah amin rumah tangga bahasana ge rumah tangga rumah yang ada tangganya uruna mah 2 lantai lamun tuh bisa 2 lantainya geus salantai ge nya parajean weh gitu goer tuh lu penting rumah tangga sallu ala nabi Muhammad Allah nyuruh kita puasa walaupun puasa itu berat komo urang Karawang mah da akang mah ngayakinkeun urang Karawang anu puasa ganjaranana leuwih gede tibatan urang Bandung geuning kitu saos di Karawang leuwih panas leres panasnya harudang di Bandung sih di Sukabumi di Cianjur di Tararinis tepati harudang teuing tepati hanaang teuing lah di Karawang Masya Allah komo kekayaan panas intrak-intrakan beureun karasa terpuasa teh haus bener teh ganjarna leuwih gede lamun urang Karawang kan siki ngobrol wae yeuh coba pisahkeun neng bisa neng usah ngobrol kenapa sih ya letik sagara engke cenah maneh tandur iraha cenah eta cek hiji deui aing geus ngarambet aing mah cenah budak ngobrol wae cicing enggak takut eta sih kamu kono cus nih dah cicing nya ngobrol wae geulis batur herang terang duduk sudah puasa itu berat ya urang Karawang mah anu nganggo jilbab kos ibu-ibu ya lebih gede ganjaranna tibatan urang Tasik Ciamis tirisnya wajar urang Ciamis urang Tasik mau pakai jilbab emang tiris da urang Karawang harudang tapi pakai jilbab luar biasa ganjaranna gede alhamdulillah jilbab putih lambang ngekok kita ngaranna musik cap bacot ada haji umroh kudu make biaya
jauh, harus dengan fisik yang kuat, tapi itu panggilan Allah. Sangajan berat, sangajan gede biayana, maka hari boga mah mudah-mudahan hayang ke Mekah yang deh ya boga duit nah ulah maksakeun yang yang penting boga niat we ulah maksakeun teu boga duit yang ke Mekah yang teu lelok tapi ka tuntung Banten ge kudu ngojay masyaallah didoakeun sadayana sing seueur rezekina amin ziarah ka tanah suci amin ya Allah ya Rabbal eta makna cinta nu sejati kena kitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anu kadua ngabuktikeun urang cinta man ahabba syai'an faqad aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti akan banyak menyebut namanya. Cusmin bokok kasih Islam nu diobrolkeun pasti saha Islam terus asal nempo baju sini Islam inget langsung hati tak Islam asal ningali tangcut nama urang oge lamun cinta ka Allah teh kitu kudu nama ningali makhluk Allah inget langsung kana nyiptakeunana daras kitu terucap dalam bibir kita subhanallah osok wiridan subhanallah osok kali tos sholat seberapa kali 30 tir wiridan tentang sekarang cantiknya subhanallah 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 ngitung nah hiji jadi 11 kali itu cukup subhanallah 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 genep tah subhanallah 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 salapan dari mun 11 teh pas 30 dulu sekalian gini balok dapat gancat ya. Nah jadi santai supaya tembus karena hati orang khusyuk insya. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah banyak menyebut namanya dengan cara zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira. Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Urang teh kudu seueur zikir ka Allah. Alhamdulillah urang NU mah teu eureun-eureun zikir alhamdulillah. Aya manakiban, aya ratiban, aya yasinan. Laras kitu? Aya tahlilan. Laras kitu? Aya wiridan. Aya istighosah. Laras itu sarena doa istighosah. Nah istighosah bahasa Arab tina istaghotha yastaghithu istighosah. Akar katana tina gaul artina pertolongan. Lamun diasupkeun kana wajan istif'al berarti makna kolam. Istaghosah minta pertolongan Allah. Dari istighosah teh bahasa Arabna minta tulung ke Allah, lain istighosah bahasa Sunda istri goyang suami bahasa ya kemana tuh kuat budak kadang sallu ala nabi Muhammad itu. Jadi orang teh kudu zikir ke Allah tanda orang cinta ke Gusti Allah. Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi sebutkan namanya sebanyak mungkin, bukan dengan cara punten nami Kanjeng Nabi seueur nu paling utama Muhammad, aya Ahmad, aya Mustafa, aya Mustafa, aya Murtada, aya Yasin, aya Poha, anu terutama Muhammad ulah disebutkan Muhammad 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 ulah tapi seueur maca sholawatna bebas. Ibu-ibunya bari ngayun-ngayun budak ngeboga orok kene sholatullah salamullah ala toha rasulillah kan ulah make eta we eta sholatullah salamullah eta layasin tah budak peureum urang menang ganjaran maca sholawat amin. Kumaha cenah ceuk teh anu teu bisa sare teh salaki uing molotot we
nya tomplokkeun kana ceurina sholatullah salamullah insyaallah ece dicabok ku salat itu katorekan batur itu barinya seha punten bari nyetrika ya sholat naon bosen eta sholawat badar ganti sholawat tibil qulub Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa nuril wa ala alihi bosan eta salawat Jibril sallallahu ala Muhammad bari nyekel stang motor Bu sallallahu alaihi wasallam sallallahu nya lamun bari maca salawat mah anu ngagokan ge sallallahu wah ngambek ibu ngan kade pepeje sing guring mah amanat ka ibu ka ece lamun mawa motor sing jujur masang sen kiri kudu belok ka mana masang sen kiri belok ka kanan begitu enggak ada ku angkot nah mata ayat tulisan di angkot kuring pernah maca ya Allah lindungilah aku dari ibu-ibu yang masang sen kiri belok ke kanan sampai teh mantap cilaka lalu sejang jujurnya selawat guring alhamdulillah bari nyetir mobil Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad lamun anu ngagokan teh teu ngambek gitunya bari sasapu bari ngepel ngan pepeujeuh ulah bari ngagok bari WC ngagok WC misem dah ngomong suul adab suul doa asup kawese mengan hiji Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal tapi tetap ariku ahli torekat nanya orang bari mandi bari kacai tetap hati menyangkut ke Allah untuk kedah nganggo lisan ngumpul soal zikir ayat 2 ayat zikir jali ayat zikir khofi ayat zikir naon cenah jali ayat zikir. Kalau kita mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi, banyaklah baca sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala inillahi tanhallu bihil wa tanfariju wa tuqda bihil wa tunalu al-ghurfir sorana wa husnul khawatimi wa yustasqal biwakil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lam'atin wa nafasin bi'adadi eta namina sholawat kamilah atau sholawat nariyah. Upami ibu gaduh maksad hayang meser taneuh hareupeun imah tapi teu boga duit, nah baca sholawat kamilah bade 4.444 kali ngabusah ya nyantong sorangan atuh duaan jeung salaki berarti 2.222 kurang keneh lobaan ganti anak kedua. Terus lamun hayang teh mah geus gampang ngondang Ustaz Cahya bawa santrina Ustaz nyurungkeun karena mohna maca sholawat 4.444 nya
namun santrina dari kesabaraha 50. Nah 4.444 dibagi 50 kan saeutik emang paling 150 kali ewang terus kages dari kata sholawat nganuhunkeun ka Ustaz Cahya satunya para santri nuhun aja baralik kan kurang ajar Ustaz Cahya kuat ngabusa dah nuhun Ustaz nuhun itu siwa dah gitu santrinya santri mah asal bere nyatu udah beres ya harus namanya amplop na ongkos supaya lebih naon tereh di jabah nah lalu sejak itu gampang lamun kurang gaduh maksad seurkeun baca sholawat kami wah sholawat itu banyak sekali aya disebut sholawat rizki aya disebut sholawat munjiat aya disebut sholawat kamilah eta mah aya anu nasar aya anu nazom kan rupa-rupanya tadi tiap sholawat Jibril dinazomkeun sholawat Badar dinazomkeun gitu aya deui di kulantaran manehna mah kabeneran bapana teh si Alek Mang Alek bapana teh sholawat teh mung sejen hayang eta we ya Rasulullah salamun Alek dititah sholawat Badar musik mung naon sia ya bapak aing Alek jadi banyak baca sholawat itu bukti kita cinta kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi. Allah tidak pernah Allah menyuruh kita sholat, Allah tidak sholat. Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh kita zakat, Allah tidak zakat. Tapi Allah menyuruh kita sholawat kepada Nabi. Allah paling pertama bersolawat kepada baginda Nabi. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholawatan luar biasa. Islam berkembang di Indonesia. Haruskan ke Abah Habib Abdurrahman. Itu dengan sholawat. Dia bawa ke para habaib, para alawiyin, anu kadieuna dikenal ke para wali songo, itu wali songo teh dzurriyyah Rasul sadayana oge. Ya Allah, dengan sholawat mereka bisa mengislamkan Pulau Jawa. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan mencaci maki, tidak dengan menghina agama lain, tapi para ulama, para kiai, para mubalik, para wali kapungkur dakwah merangkul, tidak memukul. Mengajak bukan mengejek. Luar biasa. Hanya dalam 40 tahun Pulau Jawa nu asalna Hindu jeung Buddha diislamikeun ku para wali songo. Alhamdulillah. Insyaallah. Luar biasa. Tak tuntan urangnya dakwah teh ulah sok ngagogoreng batur, ulah sok ngahina batur, ngabuli batur, ngomongkeun pamarentah di hareupeun umum tong begitu mentong. Sanajan urang jojorowokan teh moal kadengeun ieu. Leres teh teu aya manfaatna teu aya. Emang urang ngahujat presiden terus ngadenge kana omongan urang. Enggak mulai nepikeun ieu dari itu. Nah, kusab-sab itu geus urang ngajak dakwah mengajak teh ka batur, ngajak salat, ngajak puasa, ngajak zakat, teu kudu ngagogoreng batur. Satuju? Jawab sing keras, satuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu asyraqal badru fahtafat minhul misla husnik ma ra'ayna qapuya wajhas. Lebih keras lagi semangat sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
cinta ka Kangjeng Nabi ngajaga ngaraksa ngamumule warisan anjeun. Namun orang cinta ka bapak ka indung warisan ti kolot teh jangan ulah sok dijual. Mun dibangun dibere waris angkot butut dijual. Mun alus mah ditambahan. Terus gitu. Ka Kangjeng Nabi warisanana dijaga diraksa. Jangan sampai hilang. Mana warisan Kangjeng Nabi? Tilu. Kahiji Al-Qur'an, kahiji naon? Kadua As-Sunnah, kadua naon? Katilu Al-Ulama, katilu naon? Al-Ulama. Kade make alif lam Al-Ulama. Lain ulama lain tapi Al-Ulama. Bagaimana caranya kita menjaga Al-Qur'an? Ya kahiji mah wayah najan sing dae maca Al-Qur'an. Sing fasihat maca Qur'an teh urang ngerakeun maca Quran. Jadi imam di Masjid Agung ujung non jubah juga teh jubah padahal mah dasar pamajikanana ke udang-udang dong-dongnya teh wan Vespa diterapkeun belum make anu nyungcung teh aya suka teh kopiah Turki padahal mah asupan gua gitu kuluwung teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta elam dikol-kolahkeun. Sirofol ladina an'amta alaihim maghdubi. Insyaallah. Begitu maca surat Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, masyaallah. Beda tukang jeung beda. Untuk diajar makharijul huruf sing bener ya. Abatasajaha kho dazaro za sa sha so tuh antara sa sha so beda. Bo bo itu mun eja yang diajar mun bo disukan ke pasar logi ceuk meser bobol latihan bo boqo'a ghafaqo kalamana wahala ayat eta lamun fatah lamun domah uputusu juhu duzuruzu sushushu. Alhamdulillah nuhun ustadah shushu Allah. Ngopi boleh di mana saja, tapi nyusu dia. Kucing sah itu ya. Kita mau beda ini. Insya Allah. Lamun jair, ya belum ngajak be. Karunya dari Ustaz yang ngajar dari baheula mah da taraya iko baheula mah udah ayeuna mah teu nyangun patah jabar jeber teh jeer gitu. Baheula mah panuran zaman alif teh punya alif patah a alif kasroh i alif domah u b patah ba b kasroh b b domah bu baheula mah mim patah ma teh patah ta sot kasoh si ya patah ya makasih ya. Baheula mah anakum aonakum unakum aonakum inakum gitu lainnya nya banakum bau hitung itu cenah euy kabeneran ustaz ngajarna teh modal. Jadi eta sing sehat maca Quran teh macana heula we ya. Ulah ieu mah ngomong mari kita kembali kepada Quran, maca Quran teh bener. Masyaallah ngerakeun atuh kan. Terus kita kita sate epi saya ustaz nya majar maneh moyokan ka urang sok budak itu memperingati Maulid Nabi cenah sama saja dengan memperingati kesesatan Nabi cenah. Terus baca Quranna wawajadaka dolan pahada. Ya Allah cek manehna kudu kembali kepada Quran.
maca Quran can bener, masya Allah. Naudzubillahimin. Baheula Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari kadatangan santri Ustad anyar kene lah, Ustad budak kene Ustad dicanda ke kiai rencangan anjir. Siapa ini kiai? Ini saya bawa Ustad muda Mbah, katanya mau minta doa dari Mbah. Ustad muda, emang kenapa disebut Ustad muda? Iya kan, dia ini kerjanya ngajarin Al-Quran di kampungnya Mbah. Kata Mbah Hasyim Asy'ari langsung deku, cium tangan kata Ustad ngorak teh, dicium tangan Ustad, doain saya Ustad. Luas kata Ustad, Mbah saya datang ke sini justru mau minta doa sama Mbah. Enggak Ustad, kalau saya Hasyim Asy'ari yang diajarkan oleh saya kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, kitab Al-Um, kitab-kitab yang besar, mungkin ada rasa riya dalam hati saya. Tapi Ustad mah di kampung ngajarkan Quran, eueuh nu muji, eueuh nu mere duit, jalan we terus. Inilah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ustaz adalah hamba Allah, umat Kanjeng Nabi yang paling baik. Maka doain saya Ustaz. Tambah hasil lebih kayak gitu. Tawadhu'anana. Tawadhu' make teh wau alif dha ain. Ya, tawadhu bahasa Arab. Lain tawadu cara Ustaz Muqtadir dan Ustaz Cahya. Tawadu tarapit. Tawadu tara mawa duit. Kayak deh tawado sama dompet mana gitu. Ke kamar aja kucing cek burung sugan tunduh kene wae mah. Oh nya kuring pan ngomong bari heureuy lain tadi nya eta berarti batur suri mah nya tunduh sih nyebutna. Shallu ala nabi Muhammad di Quran. Jaga Al-Quran, sing bener macana, sing fasihat. Amin. Saya percaya santri dojima sadayana fasihat Al-Quran. Nah, buka dua sunnah. Apalkeun, ngaji, sanajan apal kitab Bukhari, kitab Muslim, minimal anu handap-handapna we, Jawahirul Bukhari, Riyadhus Shalihin. Ya, aji urang aji supaya apal sanad-sanadna hadis. Anu katilu al-ulama. Nukatin naon cenah? Al-ulama. Siapa itu ulama? Anu sok pidato lain. Itu sih. Ki berjamaah. Tiklu tikar ngadu meureun. Ngadu ki. Kok kadieu geuningan. Cek dari itu cek. Mak 4 tah. Al-ulama itu jamak taksir dari kata alim, dari kata alimun. Jadi mufrad nanti ulama teh alimun, wazan fa'ilun. Ada ya ngaji seketiknya. Wazan fa'ilun ablagu minal fa'il, lebih balaghah, lebih semantik, lebih dalam maknanya daripada alim. Kalau alim orang yang tahu, tapi kalau alim yang maha tahu. Jelas? Jelas. Contoh qadirun kawasa, tapi qadirun maha kawasa. Samiun mendengar, kalau maha mendengar samiun. Basirun yang melihat, kalau maha melihat basirun. Jelas? Itulah hebatnya bahasa. Dan diajar terusnya ngajina ulah nepikeun ka Durumiyah, Mutamimah, Imriti, Alfiyah, teruskeun ka Johar Makun. Insyaallah engke ku diajar ulah, diajar ilmu balaghah, ilmu mantek yang sejatana. Insyaallah terus berjalan. Nah, alimun dijamak taksirkeun. Naon anu jamak taksir teh? Ma taghayyara an bina'i mufradih. Jamak anu berubah tina adegan mufradna. Rajulun jadi rijalun, sinmun jadi sinwanun, gulamun dari gilmanun. Itulah jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Itu molohok wae ya. Dikana molohok ngarti urangnya. Alhamdulillah nunggu-nunggukan wae ya tahu. Sugan teh ngarti berapa molor. Nah, pokoknya kupingkeun we ibu-ibu ya. Dari mulut ari ngaji mah kudu aya isian. Resep.
ulah seserian doang. Tah wazan alimun dijamakeun, wazan fa'ilun dijamakeun jadi fu'ala, alimun jadi ulama, alimun jadi lamun alimun jamanan teu bisa kana jamak taksir, eta mah kana jamak mudzakkar salim, bisa alimuna atawa alimina lamun ketika nasab JR. Nah tentu ini dipelajari dalam ilmu nahwu dan sorof, maka ngajinya terusnya sing getol insya Allah la tanalul ilma illa bisittatin saun bika'an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin dibarin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Lamun hayang jadi alim genep saran eta anu disampaikan ku Imam Ali bin Abi Thalib yang ditulis dalam kitab Tahlim oleh Syekh Imam Az-Zarnuji, amalkan urang insyaallah urang jadi alimnya. Ieu mah udah gede karak bisa maca tuturutan geus jadi mubalik kan tuka dia dipanggil maca Quran can bener geus jadi penceramah geus asup ka TV aing mah tungtungna mere fatwa ka batur ditanya ku sarerea sangeunahna we ngajawabna ge tanpa ilmu. Nauzubillahi min urang mah ulah kabita kudu kitu nya. Ayo pelajari we terus ilmu agama insyaallah. Oke teu kudu hayang tenar, teu kudu engke ku Allah ditenarkeun mah tenar sorangan laras gitu. Teu kudu hayang masyhur engke ku Allah dimasyhurkeun masyhur sorangan. Nu penting mah ngaji heula sing bener, pintar heula ngaji ilmu agama kakarak urang mere fatwa kanu sajen katanya insya kasimpulanana tanda cinta teh aya 3 kahiji man khadamallah sajal man ahabba syai'an bahwa khadimu lamun urang cinta kaya di perkara urang siap jadi khadamna naon anu dicarioskeun ku Allah sareng Rasulna dilaksanakeun. Nu kadua man ahabba syai'an faqad aktsara min dzikri loba maca sholawat. Anu terakhir nu katilu sajalma anu cinta kana di perkara maka ngarawat kana warisanana. Insyaallah urang kalebet jalin anu cinta, insyaallah di akhirat kurang kenging syafaat di Kangjeng Nabi. Amin. Ayo kurang sadayana sasarengan nyuhunkeun syafaat. Isfa'lana lana sakali deui kurang kencang. Isfa'lana ya habibana lakas ya nabi ya rasul ya nabi maqalabi ya nabi ya rasulullah laka syafa'ah wa antal ya nabi sallu ala nabi Muhammad. Biasa nama Kang Uyan teh sok dibarengan ku hadroh itu jadi bari maca sholawat ini mah aya hadroh nanya ngan lamun Kang Uyan ceramah jeung hadroh loba nyebutkeun eta Kang Uyan mirip Habib Mustofa deh. Ibu-ibu terutama Kang Uyan cenah sarua jeung Habib Mustofa ngan bedana teh irungna panonna bibirna nya kabeh we beungeut naon. Mudah-mudahan urang sadaya eng syafaat iman amin. Sakitu wae nu kapihatur sabab teu karasa geuning ya jam parantos jam 12 kurang 17 menit waktu Indonesia bagian daang. Sabab dari Ustaz Cahya cenah tenang Kang geus beres ceramah urang dahar ngariung gembe jeung entok ngariung we
Aduh, ya Allah, alhamdulillah. Moga-moga ya pesantren tambah maju. Enggal gaduh tempatna kanggo santri, amin. Ya piraku aya pengusaha Haji Jenal, ya. Moga-moga wae Haji Jenal diketuk hatena ku Allah pikeun manggilkeun asrama pesantren ke Ustaz Cahya, amin. Ya Allah ya Rabbal, kita kurang doakan Haji Jenal proyekna sing lancar kabeh, rezekina sing leuwih loba supaya bisa nyumbang ke pesantren ya, amin. Lamun teu nyumbang awas di ya. Ya nya ngaranna kita urang teu kapengdah di sakumaha urgana ge sawah loba duit oge moal dibawa pae ieu bener teu. Mending jieunkeun pesantren di dieu keur santri insya itu anu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kol-kolah ho terus dah lotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.